Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wasyukru ala ni'amillah, wassalatu wassalamu ala Muhammadir Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa ma walah. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala bil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Thumma qala nabiyyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, at-tafarruqu dha'fun, attihadu quwwatun wa tafarruqu dha'fun. Al-hadis sadaqa Rasulullah Nabiyul Karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak pengatur acara anu sangat dihormati, anu insyaallah ku kaula ditaati, Bapak sahibul hajah anu sangat dihormati, urang doakeun ku sadayana mudah-mudahan ieu Bapak sahibul hajah tina hajatanana mudah-mudahan sing diberkahkeun ku Allah Subhanahu wa taala, sareng doakeun mudah-mudahan pun putrana anu tadi parantos dicepitan sing dijanten ku Allah putra anu soleh, sareng mudah-mudahan sing dienggalkeun warasna, sareng urang doakeun mudah-mudahan ieu sahibul hajah dina waktos hajat pilih ngagaduhan sambetan ti dieu ti ditu ti dulur, tina barokahna ieu hajat, barokah doa ti urang sadayana, mudah-mudahan bubar hajat hutang kabayaran, amin ya rabbal alamin. Para al-mukarramun, para kiai, para santri, wabil khusus para sesepuh, para bapak, para pemuda, oge teka kantun para ibu anu hadir di tempat sadayana sangat dihormati, urang sadayana parantos dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kamuliaan urang diabadikeun ku Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Naon margina para ibu, para bapak sadaya, urang tos dimuliakeun ku Allah lantaran geus dijanjikeun ku Allah dina ayat suci Al-Qur'an, wa karramna bani Adam. Allah geus ngamulyakeun kana katurunan Nabi Adamnya. Geus dimuliakeun ti dituna ku Allah nya tergantung urang sadayana. Lamun urang hayang mulus kamulyaanana, ikutinya aturan-aturan Allah jeung singkiran larangan Allah, yakin derajat urang bakal diluhurkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, kaula kawakilan ku Bapak sahibul hajah anu pertama nyampaikeun ti kata-kata Bapak sahibul hajah anu pertama ngahaturkeun ribuan nuhun wabil khusus ka segenap lapisan masyarakat RT 02, para dulur, para tetangga anu ti awalna kami ngarancanakeun hajat sampai ka ayeuna uktosna waktu hajat ieu kami dibantos ku dulur baik harta, tenaga, pikiran, tina segala rupa anu ngabantos ka kami eta ti kami ngahaturkeun nuhun. Kami teu bisa ngabalas karena keikhlasan para bapak sadaya anu tukang palawari, tukang naheurcai, segala anu babantu di dieu kami teu bisa mulangkeun tarima ka para dulur, para tetangga sadayana. Namun kami ngadoa ka Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan keikhlasan para bapak, para dulur, para ibu sadayana anu ngabantos hajatan kami dibalas ku Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Anu saterasna ngahaturkeun nuhun ka sadayana tamu undangan, para kiai, para bapak, para pemuda oge murang kali sadayana anu teh sumping ka di tempat eta ti kami nyuhunkeun pidoana ka sadayana tamu undangan, mudah-mudahan ieu kami hajatan kami sing diberkahkeun ku Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Sakitu cekap pangintennya
ti sohibil hajat mah ulah lami-lami orang penting aja nang lami nya. Anu saterasna para kasepuhan sadaya wakil ti tokoh masyarakat. Jadi ti tokoh masyarakat seolah-olah kaula perwakilannya bahwa ku Allah Subhanahu wa taala urang di masyarakat diperintahkan wa'tasimu bihablillah. Jadi orang kudu saling cangret saling talinya tentang dina mahabbah ka Allahnya. Jadi cek urang teh saling ajak, saling titah, saling bejaan tentang orang rek ngadukung karena hablillah, karena tali-tali Allah. Seperti dina kabagusan nek ngayakeun pengajian, nek ngayakeun acara syukuran seperti kieu nya, ieu termasuk hablillah, termasuk kieu nya. Eta urang kudu aya kakompakan, aya kebersatuan nya. Eta perintah ti Allah Subhanahu wa taala. Wala taparroku jeung pacuan nya, lamun urang hayang boga kakuatan dina Islam eta kudu ulah papisah para bapak sadayana kudu ngahiji. Ieu contona dina hajat lamun teu kompak, lamun teu ngahiji dina hajat bubar ya hajatnya. Kulantaran kompak bersatu nya ieu nu hajat sampai sukses alhamdulillah. Taku kituna mudah-mudahan kakompakan urang kasuksesan orang mudah-mudahan ditingkatkan ku urang sadayana pikeun menuju hablillah nyata tali-tali Allah tentang mahabbah karena perjalanan hukum Allah Subhanahu wa taala. Sareng hadis nyaritakeun para kasepuhan sadaya Kangjeng Rasul cek Kangjeng Rasul al ittihadu quwwatun wa tafarraqu dha'fun. Jadi lamun geus ngahiji umat Islam maupun di sakampung maupun di sadesa, di sakecamatan, di sakabupaten komo sadunia mata da bisa Indonesia ngahiji ieu jelema Islam henteu papalimpang, henteu diadu domba, pahamna akur ahlus sunnah wal jamaah nya. Yakin bahwa Islam eta bakal diberi kekuatan ku Allah Subhanahu wa taala moal mampu nya nek aya rintangan di mana-mana bae ge. Kulantaran naon? Kulantaran aya paham-paham radikal anu ngadu domba ka umat Islam sehingga Islam ieu jadi kacau balau diadu dombakeun antara kiai jeung kiai, antara habib jeung habib, ulama jeung ulama, santri jeung santri, loba pararasea nya. Naon sababiahna? Lantaran anu hiji dina hak, nu hiji dina batil. Modek ngahiji sampai ke kiamat. Sanajan kiai jeung kiai modek ngahiji, anu hiji ngajalankeun kana bener, anu hiji ngajalankeun kasalahan. Sanajan kiai ge mungkin bae ya. Mungkin bae. Lumantak para sesepuh sadaya lamun tengah hiji, lamun geus papisah eta baik di kampung, di desa teu aya kebersatuan, yakin eta bakal runtuh, bakal gugur, tegesna moal suksesnya. Mantap, mudah-mudahan para kasepuhan sadaya urang ieu di masyarakat ayo bersatu tentang urang dina keagamaan, dina kebagusan, saling eulingannya, terutama kolot ke anaknya, anak ka kolot eta urang kudu saling eulingannya, pamajikan ka salaki, salaki ka pamajikannya. Seperti pamajikan hees kene salaki geus hudangkeun nya, eta ngaranna saling ingatan, saling eulingannya. Ieu mah salaki hees bae mau rengkel waktu subuhnya teu dieulingan ku pamajikan, atuh eta salah deui kapannya, dosa kabehan. Anu saterasna para kasepuhan sadaya di tokoh masyarakat ka Ustad Cece, kami masyarakat di RT 02 khususna mudah-mudahan ya kami dibere ilmu anu kahartos ku kami tentang dina pelaksanaan ubudiah ka Allah Subhanahu wa taala. Terangkeun ilmu-ilmu Allah, ulah pantang mundur, ulah sieun ku kerasnya. Oh Mang Cece urang dia ieu nya. Sajan dibebekan ge nikmatannya, los teuing nuduhkeun kana kabagusan mah nya. Mudah-mudahan Mang Cece dina waktus ngajalankeun nyaeta ceramah atanapi dakwahna
dipasihan taufik hidayah ku Allah Subhanahu wa taala pikeun ngajelaskeun hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Sakitu panginten para kasepuhan sadaya wakil ti Bapak Sohibul Hajah sareng tokoh masyarakat yang kolong kana waktos dipunten kud masapa wada makadar. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngahareuleuh we. Dong mikiran hutang ya. Mudah-mudahan ngajawab salam sing dilunaskeun hutangna. Amin. Kaciri eta nu bedas deh eta amina. Eta gede. Tanagana ulah sok sujeun bae ka batur. Hapunten ya kumargi urang ayeuna masih nembe 2 minggu nya teh lebaran. Simkuring khususna umumna keluarga nyuhunkeun dihapunten dohiran wa batinan. Margina simkuring mendak keterangan kieu. Mangkana ingdahu madlamatun li akhihi, saha jalma anu pernah zalim ka batur, pernah boga salah ka batur, maka gerak menta hampura pal yatahalalhu minha, gerak menta halalna, gerak menta hampura. Karena naon? Fa innahu laisa sama dinarun wala dirhamun. Di akhirat eueuh dinar, di akhirat eueuh dirham, di akhirat eueuh duit, jeung naon? Jeung mayar kasalahan urang ka batur. Eta geura minta hampura min qabli ayya khuda li akihi min hasanatihi, sebelum kabagusan urang dicokot ku jelema anu pernah didolim ku urang. Gitu. Tak gerak-gerak minta hampura. Kumaha lamun teu boga kabagusan urang? Ja urang mengaji telok, salat atuh melang betong meureun. Gitu. Eta fa in lam yakun lahul hasanat, lamun urang teu boga kabagusan, uhida min sayiati akhihi, eta dicopot kabagusan urang ku jelema anu pernah didolim ka urang. Tah mantakan simkuring minta hampura. Simkuring embung kitu ngampura kira-kira ya turanya. Punten ya Pak, mau manu kieu ge sebenarnya majang usap kesang tadi sadiakeun tisu. Alamun nantah ngukur jelema bisa ngaji ku karena nu kieu, ku karena papakean. Meureun urang Arab kabehan bisa ngaji. Soalna nu ngangon onta ge urang Arab mah sajubah gitu. Jadi ieu mah lain ku bedah bisa ngaji. Cek kolot teh mah ngusap-ngusap kesang cenah ja. Mending ngurucut kesang tuh kagemer. Alhamdulillahilladzi qad amara 'alal aba'i wal ummahat bisunni tarbiyatil banina wal banat, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin syafi'il ummat wa ala alihi wa ashabihi dawil ulumi wal hikmat. Amma ba'du, amma ba'di, wajib jaiz mumtani inda syarfi. Qala Allah ta'ala fi ayatihil karimah wa huwa asdaqul maqalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Summa awhayna ilaika anittabi' millata Ibrahim hanifa. Al-ayah ayatani mil ayah. Wa qala nabiyyuna Muhammadun
sallallahu alaihi wasallam, inna mimma yulhaqu al-mu'mina min hasanatihi ba'da mautihi ilman nasyarahu aw waladan solihan tarakahu aw mashaban warasahu aw masjidan banahu aw baitan li ibni sabili banahu aw naharon ajrahu aw sodaqatan akhrajaha min malihi fi sihatihi talhaquhu ba'da mautihi. Al-hadis wa qala Syekh Ibnu Athaillah, ihalatuka al-a'mala ala wujudil firaghi min alamati ru'unatin nafsi. Wa qala ba'dul ulama wa kullu ma la yatimul wajiba illa bihi fahuwa wajibun. Wallahu a'lamu bissawab. Tipayun mangga sasarengan urang muji tasyakur ka Allah anu Maha Ghafur. Salawat miwa salamna mudah-mudahan dicurah limpahkeun ka buah mana Siti Aminah, yakni habibana wa nabiyyana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oge teu hilap ka para keluargina, para sahabatna, para tabi'in atba' tabi'in, malah mandar rahmat dan magfirahnya Allah limpahkeun ka urang sadayana selaku umatna anu ngantos syafaatna engkin di yaumil jaza. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Tipayun sim abdi nyanggakeun tahiyatan thayyibah wa taramatan hasanah ka para alimil ulama, ka para kiai, para guru, pimpinan majlis ta'lim allazi lam yudhkar ismuhu ta'ziman wa takriman bi ilmi. Oge bil khusus kapun guru saikhi wa murabbir ruhi selaku wakil sahibul hajat, urang doakeun mudah-mudahan mantena sing dipasihan yuswa anu panjang tur barokah, amin. Dipasihan putra putri anu soleh tur salihah sehingga tiasa terus menerus ngabimbing ka urang sadayana, ngabina ka urang sadayana pikeun menuju mardhatillah, amin ya Allah ya rabbal alamin. Oge teu hilap ka para bapak, para ibu, para santriawan santriawati anu teu tiasa ditataanami hiji per hijina, mudah-mudahan tengirangan rasa hormat sinareng mahabbah sim abdi kasadayana. Oge teu hilap ka bapa aparatur pemerintah minal a'la ilal abna, tikawit RT nepi ka presiden, urang doakeun mudah-mudahan pemerintah urang sing dijantenkeun pemerintah anu amanah, amin ya Allah ya rabbal alamin. Oge bil khusus ka Bapak Sohibul Walimah, Bapak Sohibul Hajat, tiasa calikna urang di dieu, tiasa kumpulna urang di dieu wasilah Bapak Sohibul Hajat. Lamun di antara urang aya anu menang pahala ngaos, aya anu menang kardon Allah, anu pangheulana diajak ka surga Bapak Sohibul Hajat. Karena moal menang pahala ngaos, moal menang karidon Allah,
tanpa diundang ku Bapak Sohibul Hajat. Tah mantakan nitip kuringnya ke Bapak Sohibul Hajat. Bilih kim jaga di akhirat sim kuring teu aya di surga. Sedangkan tempat kembali ke akhirat ngan dua. Hiji surga, dua neraka. Berarti lamun sim kuring teu aya di surga, otomatis aya dina neraka. Titip sim kuring ka Bapak Sohibul Hajat. Pangwartoskeun ka Allah, Gusti mana dulur kami, mana baraya kami, keur di dunia kami sareng kok di surga teu aya, dipilari ku kami ka surga kahiji teu aya, di surga kadua teu aya, nepikeun ka surga katujuh, dulur kami, baraya kami, tatangga kami teu aya. Cek Allah saha kitu, tuh tatangga kami belah ditu, anu gigir sawah kamana? Oh, cina pan si eta mah ahli neraka. Kaget pan Bapak Sohibul Hajat. Gusti cek Sohibul Hajat, saterang kami mah si eta teh tukang ceramah. Si eta mah tukang ceramah cek Allah. Ngeun si eta mah ceramah ge ngeun hayang berkatna. Gusti pan si eta teh tukang ngaji cek Sohibul Hajat. Cek Allah aing ge nyaho si eta tukang ngaji, ngeun si eta mah ngaji ge ngeun hayang dikiaikeun doang. Kumaha cek Sohibul Hajat? Gusti sanaos kitu. Eta dulur kami, eta baraya kami, eta tetangga kami. Lamun ku Gusti teu dihampura, kami siap masuk neraka demi kami hayang babarengan jeung dulur kami. Bahkan cek Sohibul Hajat, amal tu liwalahum, kami beramal bukan untuk diri pribadi, tetapi walahum berserta orang-orang anu hadir di dia. Berikut sim kuring belah ditu tetangga. Tah, doakeun kurangi Bapak Sohibul Hajat, mudah-mudahan putrana sing soleh, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kakuping ku sim kuring tadi wakil Bapak Sohibul Hajat ngajak ka surga. Naon sababna? Ibadah urang lain mere kauntungan pikeun Allah. Allah mah teu untung teu rugi. Aya keterangan kieu, la tanfa'uhu ta'atuka wala tadurruhu maksiatuka wa innama amaraka bihadihi ta'at wa nahaka anil maksiat lima yaudu alaika. Hente manfaat ta'atuka, ta'at anjen cek Allah, ta'at urang daekan ngaji, urang daekan ibadah, Allah mah teu untung. Wala tadurruhu maksiatuka, hente ngamadaratkeun maksiatuka, maksiat anjen. Urang di dieu maksiat, urang di dieu gapeh sakajarawan, Allah teu rugi. Pancena Allah ngawajibkeun salat, pancena Allah nitah ngaji, wa inna ma amaraka bihadihi ta'at, pastina Allah nitah ngaji, nitah salat, nitah puasa, nitah ibadah nu sejena lima yaudu alaika, manfaat kauntunganana pikeun urang-urang keneh. Allah ngalarang judi, Allah ngalarang gapleh, rugi na urang-urang keneh lima yaudu alaika, pikeun urang-urang keneh. Mantakan ieu urang ya hadir di dieu untung ya Pak. Naon untungna? Sabab ibadah anu geus diganjar tapi teu can dipigawe eta ngaji. Ngaji mah qobla ayah tua memeh ngalengkah geus dihampura ku Gusti Allah. Perlengkahna dijieun 10 malaikat ku Allah anu mangmentakeun panghampura pikeun urang. Tah eta
untungna deui ngaji aya. Nan kolot urang anu geus di aya di kuburan eta moal disiksa ku Allah. Eta untung aja eta. Urang hadir di dieu, kolot urang anu aya di kuburan geus moal disiksa karena ku pagawean urang. Mentakna urang doakeun mudah-mudahan inu hadirin sing asup surga. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Tah. Sim kuring ieu sabenerna mah ieu didadak ieu. Jadi teu mau omongan teh ngomongkeun naon jeung kurang ngahulang bae kula ge ieu ti bareto. Oh ngadadak meninyaan eta teu tibrahe SK eta. Mikiran ku hayang nan nyumponan ieu lah kieu. Akhirna cek kuring haburung lah ai ku sakedeung mah sim kuring geus siap gitu. Ieu mentakan ieu sim kuring pasti namanya sakedeung doang ieu nangtung di dieu. Atuh aing ngaji hayang kebal mah urang lain di dieu ieu tempatna di pondok pasantren. Mentakan cek kitab taklim teh mah tulu zaman kudu kebel mangsa lain di dia tempatna di pondok pasantren. Hadirin rahimakumullah wa as'adakumullah. Naon sim kuring ieu kudaek bae ieu naon nyumponan Bapak Sohibul Hajat karena sim kuring hayang ieu urang beuki kana ibadah. Karena kan di lembur orang masuk aya nu ngomong kieu ya eta kana ngaji ka hayu ngaji ke bae cenah kagok ka hayu berjamaah teu kadeuleu cenah aing ku dia keur ngumbah tengki. Allahu akbar. Eta ciri jalma kumaha eta cek terangan kieu ya. Ihalatuka al a'mala ala wujudil firogi min alamati ru'unatin nafsi. Ihalatuka mindah kenana anjeun al a'mala kana ibadah ka hayu ngaji ke bae ka hayu salat ke bae keur kagok ka hayu berjamaah ke aing mah karek beres ngorea. Eta ibadah kureng diengke-engke ala wujudil pirogi ditangguhkeun kana beresna pagawean cek mungguh urang. Eta min alamati ru'unatin nafsi ciri eta jalma polongo gitu. Lamun hayang nyaho jalma polongo eta nu kitu. Diajak ibadah ke bae ke bae ke bae. Bu ira rek satiu atuh ke bae kami bagus kolot parima budak keneh. Lamun urang nan umur bakal datang sampai ke kolot gitu. Lamun urang yakinkeun umur sampai ke kolot atuh meueus meureun bal yahtatifu alal maut balik tah kabur disamber ku modar kitu atuh diajak ibadah ke bae ke bae ke bae eta cek katerangan polongo eta jalma nu kitu lain cek kuring eta cek katerangan bisa nyawa jelma polongo eta nu kitu. Ngeun ieu mah lain pikeun ngapolongo-polongo batur. Bisi sim kuring mah di dia urang keur ngobrol bae kieu beudug bae adan dohor. Ka hayu berjamaah cenah. Ke bae eng mah cenah moal geura. Polongo dia cek urang atuh ulah eta mah. Ulah kitu. Ieu mah pikeun ngapolongo-polongo urang sorangan. Lamun urang boga sifat males keneh kana ngaji, boga sifat sangheuk keneh kana salat, berarti ieu diri urang masih aya sifat ruunah keneh, masih aya sifat polongo keneh. Tah kaharti eta pikiran kurang aya kaharti kitu. Hadirin rahimakumullah wa as'adakumullah. Ieu Sohibul Hajat tasyakuran walimatul khitan ngayakeun pangaosan ieu bagus. Tasyakuran ngayakeun pangaosan eta bagus. Sabab anu ngaran syukur eta ngagunakeun nikmati Allah
kana karidoanana eta ngaran syukur. Ieu sahibul hajat tasyakuran walimatul khitan ngayakeun pangaosan ieu bagus. Sebab aya anu sok salah kaprah. Ai hajat hayang menang karidoan Allah, ari maksiat didederkeun gitu. Malahan aya keterangan kieu ya. Man sanna hasanatan wahidatan bi walimatin wahidatin. Man sanna saha jalama, man sanna hasanatan saha jalma anu ngalakukeun wahidatan hiji kabagusan bi walimatin wahidatin dina hiji walimah. Contoh sundatan ieu malen hiji kabagusan seprit aya sodakohna, Fatihah geus pabara wangsulan di aos kurang, kulhu tawasul tahlil ieu malen hiji kabagusan, loba kabagusan. Menang jagi sukna sumasana saiatan ba'dahu, menang jagi sukna ngayakeun hiji maksiat. Misalna ya dino hajat mah biasana dangdut, eta lam tuqbal hasanatuhu, moal ditarima kabagusanana. Sabab naon? Kudu aya elatna ya, aya hukum pasti aya elat. Lamun hukum awa elat eta cacat. Mana hukumna tadi lam tuqbal hasanatuhu, moal ditarima kabagusanana. Naon elatna? Li anna dzalika istihzaun li rabbi. Karena kalakuan samodel kitu istihzaun, ngaledek, ngalagakeun, ngalelece li rabbihi ka pangeranana. Awas nya ada tah. Adang dut moal ya. Karaoke mah geus baran. Geus. Tamantakan ieu doakeun urang Bapak Soibul Hajat, mudah-mudahan ieu hajatna sing barokah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ta ayeuna ieu masalah khitan. Ittifaq madahibul arba'ah, hukum ngakhitan eta wajib. Wajib ka saha? Ka bapakna. Ayeuna harga ngitan sabaraha? Harga ngeret 400. Tah lamun bapana mampu 400.000, kadang pan zaman kuari mah eta 400.000 insyaallah urang mampu. Ngan nu mahal, nu ngamahalkeun ge nu kieu ya ieu. Ngamahalkeun ya. Nu ieu ya. Tah zaman kuari 400.000 insyaallah mampu urang kabehan oge ngitan. Tah lamun urang geus mampu, kari-karik boga anak geus kawajiban dikhitan, ku urang diengke-engke bae eta dorakana tanggung jawab kolotna. Kumaha lamun kolotna geus paeh atawa miskin cenah teu boga gambaran fakir, khitan tetap wajib ka saha? Ka jelema kaya anu aya di lembur ieu. Saha tah pangkayaan? Lamun jelema kaya cicing bae eta dorakana tanggung jawab nu kaya. Kumaha lamun ekonomina sarua kabeh, Allah nu kaya, miskin kabeh, kasaha eta wajibna? Khitan tetap wajib ka pemerintah anu aya di lembur ieu. Saha? RT. Awas teh. Lamun RT cicing bae pura-pura teu ngadenge, neuleuh masyarakatna geus aya nu wajib dikhitan eta dorakana tanggung jawab RT. Duh cek RT, dosa sorangan ge can ka istighfaran cek RT. Cek RT boro-boro ngahitan aing cenah. Gajina geueuh. Lamun RT teu mampu eta wajib ngakhitan kulurang,
wajib eta lurah ngaitan. Awas ya lurah nyade ngayakeun sundatan masal. Tah kumaha lamun lurah geus ngayakeun sundatan masal, eta pemerintah gugur kabeh kewajibanana. Lamun eta mah cenah pura-pura teu kadenge ngahaja jak undung, dora ka eta lurah. Kumaha lamun lurah teu mampu, ka camat. Camat teu mampu, bupati. Bupati teu mampu, gubernur teu mampu, presiden. Eta mun presiden eta disundatan sakalian itu. Tah eta. Hadirin rahimakumullah wa as'adakumullah. Ieu sahibul hajat tasyakuran walimatul khitan ngayakeun pangaosan bagus memang naga ieu. Karena harapan orang anak ieu supaya hayang soleh. Karena naon Bapak, anak orang ya lamun teu dibendung akidahna, teu dididik agamana, dunia akhirat bakal nyilakakeun ka urang. Simkuring kapungkur pernah ngaos sareng barudak sareng rerencangan di Kobong, eta pas eta nyaritakeun bab siksa kubur. Ari anu panglobana eta nu disiksa kubur anu beuki gapleh, nu ada eta. Panglobana eta disiksa kubur. Anu paling ngeri Bapak ya, maksiat anak sakicep mata eta datang ka urang ka kuburan, ngeri eta. Misalnya ya maksiat sakicep mata dong kumaha nelujubur meureunnya eta bapana nu geus aya di jero kuburan dipantek ku malaikat jabaniyah ngalelepna ge 70 lapis bumi. 7 lapis bumi lain 70. Allah 70. 7 lapis bumi eta ngalelepna. Bayangkeun ku urang lamun anak urang telok salat. Telok salatna ku pedah teu dipagahan ku urang. Mati itu dong pepetek kurang pantekan baik ku malaikat bira bae nyohade datang eta ka urang eta maksiat anak urang mah di alam dunya moal Pak sugan kabejak kitu di dieu nu teh Jumatan kabetar gelap moal atawa ibu-ibu kitu nan muka aurat sugan dicabok ku malaikat jabaneh geor bae wah can kabeja gitu tah. Bapak urang mah di jero kuburan beak dipokolan ku malaikat. Matakan didik anak orang supaya jadi jalma soleh. Kitu eta. Tah ayeuna kumaha urang sangkan salamet disiksa kubur. Simkuring ya nyandakeun hadis insyaallah ya hadisna sahih. Geus babali teh ngomong hadis gitu bae. Teka hati kegember ya. Insyaallah ya hadisna sahih kenging riwayati Abu Hurairah anu kieu ya hadisna inna mimma yulhaqu al mu'mina min hasanatihi ba'da mautihi. Iya anggeus urang nu ieu bae teh nu penting masa kedeung asal kaharti malakatun rasihatun fil qalbi kitu tah singkat padat melekat balik mawa ilmu manfaat. Cek hadis inna mimma yulhaqu al mu'mina min hasanatihi ba'da mautihi. Ina sesungguhna saenyana mimma min litabid sebagian amal urang anu bakal ngocor ke alam kubur. Ayat 7 Bapak. Pertama, ilman nasyarahu, ilmu anu digelar, ilmu anu diamalkan, ilmu anu dipagahkeun kurang seperti guru-guru urang anu ngawuruk diamalkan kurang eta pahalana ngocor ke alam kubur. Oh cenah cek bapak-bapak atuh eta mengenai ti kiai doang. Orang gak bisa Pak
ayeuna urang pangaosan atawa jamiahan di masjid ngaos jamiahan eta bebenangan di masjid urang bejakeun ke pamajikan urang bisa urang eta ngalan eta ya neng gitu aa tadi pangaosan di masjid eta kiai nerangkeun bab adus iya ku aa rek dipraktekeun kan neng gitu cek kiai ge eta praktek adus hese emang hese pak praktek adus eta komoti nah nisbati awewe mero nanti awewe mah loba lelempitan belah dia pan ngelempit belah tengah ngelempit eta yo hade eta lamun urang hayang nyaho kana lelempitan awewe pan eta awewe cek pikih ya kudu emok cehay awewe supaya eta si boboga anak kumanya nyari tangan sari jorok teh ai hukum teh kan perlu dibejakeun ku urang tina larangan anak lamun urang hayang nyaho mana nu wajib ka kumbah atawa nu henteu eta si awewe wajib eta si awewe kudu emok cehay eta lamun anu nyerengeh keluar tina larangan anak eta wajib ka kumbah hese cenah teu kadeule kacaan garati cenah pan aya wedak tamplokeun kana keramik diukan kurang eta nu putih eta nu kaputihan kodak eta wajib ke kumbah eta ya hade nu eta bah eta barang anu dikumbah teluk dipoekeun ge eta barang eta tah kahiji ayeuna nu kadua ao waladan solihan tarokahu atawa anak soleh anu ditinggalkan ku urang hayang boga anak soleh pasantrenkeun Pak hayang boga anak soleh ai urang teu mampu ngadidik mah pasantrenkeun kadang-kadang anu kieu jelema ya aing cenah si itu ge tuh cenah anak si itu tuh nu masantren cenah beuki nipu ka kolot pertanyaan anak eta kolot nu ditipu ku anak samodel kitu rugi henteu Pak aya contoh kieu ya anak masantren nelpon ka kolotna bodoh deui di beak ditipuan ku anak nelpon ka kolotna assalamualaikum cek anak Pak waalaikumsalam cek bapak alhamdulillah Pak cenah aceng ieu non karasan di bale oh atuh alhamdulillah burung cenah ai kitu ngeun Pak abi titah ngaji amil ya naon ceng amil ngeunah cenah atuh lain dahareun Pak cen ai ku bodoh teh bapana amil ge disangka dahareun haju kumaha Pak nek meuli moal cenah atuh meuli ceng cenah amil ya sabaraha kitu hargana 500.000 Pak cenah bagor hanggeus cenah jadi suk dikiriman ku bapak kiriman meuli horeng harga amil mah ngeun 10.000 sesana pake meuli kuota horeng mabar menang setengah tahun nelpon deui assalamualaikum waalaikumsalam Pak ayeuna aceng naik ngajina kana jurmiah naon ceng jurmiah kakak amil cenah eta Pak sadulur eta kadinya aju sabaraha hargana cek bapana nu ieu mah rada mahal Pak cenah sabaraha bejakeun ka bapak cenah 1,5 juta hanggas kiriman ke bapak jadi suk kiriman horeng harga jurmiah ngeun 15.000 sesana pakai meuli HP menang 2 tahun assalamualaikum dibae assalamualaikum cek anakna waalaikumsalam cek bapana nandai ceng tah Pak ayeuna mah aceng cenah amil geus tamat jurmiah geus tamat kuari aceng ngaji kunci surga ceng atuh heuh ceng heuh ngeun ieu cenah Pak hargana rada mahal cenah nu ieu mah sabaraha kitu ceng cenah hargana
15 juta. Ai bagor cek bapak. Aju kumaha pak cenah rek dibalikeun moal. Atuh insyaallah cenah ngan engke cenah aja peperih bapak jelema bodoh cenah atuh sugan aya aceng geus nyekel kuncina mah cenah bapak jadi ka surga aya. Ha cenah ke bapak musyawarah heula jeung indung. Musyawarah jeung indungna. Oh, ieu anak urang di bale geus ngaji kunci surga. Boh, cek indungna. Tulus urang pak ka surga cenah. Mun aya masalah cenah ieu. Bo, naon masalahna cek indungna. Ieu harga kitabna 15 juta. Kulapes be indungna leuleus. Minum beja eungap. Indungna keur ngakel kulapes beragak pangarih bari ngalamun ti mana cenah urang paknya pagawean cenah urang ngeun kuli sawah ngeun sakotak. Inget indungna pak cenah pan aya mas kawin ti bapa lain 10 gram oh ai ridho mah anjeun cenah eta dipake ngamodalan anak ridho kula mah demi anak hayang soleh demi anak nuntun urang ka surga ridho kula mah akhirnya dicopot ke neng pan ieu 10 gram paling ngeun 8 juta sesana di urang ka mana heh pak ulah gati-gati cenah pan urang boga sawah sakotak eta bae dijual cenah ai urang ke dahar cenah jeung naon pak urusan dahar mah cenah rezeki mah geus diatur ku Gusti Allah ieu kolotna ieu teu sadar omongan wali padahal mah eta Allah teu sadar eta kolot honggeus akhirna emas dijual sawah dijual ngamodalan anak goreng harga kitab nage harga tijan darori mah ngeun 10.000 sesana pake kawin. Pertanyaan anak naon kolot anu ngabiayaan anak ditipu ku anak di balai eta rugi henteu sagede kuman gering-gering acan henteu kuman leutik pak nu geringna eta ge kuru leutik jasa eta teu dikurangan ganjaran bapak nama leutik oge eta anakna nipu cenah lain nipu kolot eta mah nipu sorangan seperti kaum munafik dina kitab tafsir dak cenah Muhammad jeung umat Islam kurang katipu jauh Allah nurunkeun ayat umat Islam mah henteu katipu tapi dia jeung nu katipu cek Allah awas tah eta lain nipu kolot eta nipu awak sorangan eta nu kitu moal dikurangan pak eta sanajan sede sireum ge moal aya kisah kieu ya ieu kenging dipun guru aya janda ieu kisah wali Syekh Abdurrahman Al-Hapar ieu manehna gawena tukang gali kuburan ieu geus masyhur ieu cerita anu tes terapa atuh pasti geus teu aneh deui ieu cerita ya aya randa eta randa aing cenah hayang padahal nama ieu musyawarah jeung anakna boga anak di bale cenah terus teu kumaha ngeun aing cenah ieu teu boga jeung bekelna cek kakana teh kieu mah ieu ya nu budak ai abi mah geus kolot ieu cenah abi nu gawe ka kota ieu si anak kumaha pasantrenkeun insya Allah soal biaya abi nu nanggung berbeda pasantren gancang carita ieu si adina maot di pasantren akhirna dikubur mang cenah pang kuburkeun anak kaula cek si ibu teh cek si ibu-ibu urang da mangga cenah digali lah pas rek diasupkeun ka kuburan eta nu nyambut malaikat nu nyambut si mayit malaikat mawa kuda eta di jero kuburan gedong eta si penggali kuburan pingsan kaget neuleuh
kuburan aheng samodel kitu. Batur mah biasa bae, oh ieu mah ku karena kacapean cenah. Akhirna dikubur, geus. Meunang deui babaraha poe kakakna ditinggal. Jol di bae si ibu, Pak, panguburkeun anak kula deui ieu nu kadua.